Kanya Bapak moalan kurasa cinta kasep gelis hidup sing jalma sing soleh babakti ka indung Bapa sakadung wargi nu barayanu caket hayu urang si tulungan kurasa cinta mengantik ngajero hate sangkan urang hirup sauyuna loba carita dulur jadi batur loba carita batur jadi dulur ayo ngahampura tanggirkeun duduluran pasti kenging ridho Allah silaturahim ibarat ranting uir ngajang ngahampura ka indung Bapa milik rejeki pasti kakabul utami nama takwa ka Allah. Kanya Bapak moalan kurasa cinta kasep gelis hidup sing jalma sing soleh babakti ka indung Bapa dosa kandung wargi nu barayanu caket ayu urang silih tulungan kurasa ikhlas nu ngancik na jero hate sangkan hirup urang sauyunan loba carita batur jadi dulur loba carita dulur jadi batur ayo ngahampura tanjarkeun duduluran pasti kenging ridho Allah silaturahmi ibarat rantai muir ngajang ngahampura ka indung Bapa milik rejeki pasti kakabul utami nama takwa ka Allah.
sangka mangentis kumisna mani ipis menyisiran rambut nanga bari ngalui aku kasep suraseri jika anu manis rayuan cinta manis romantis. Nu kasep jeung mang entis jauh beda tipis embung kaelekeun sok hayang anu gelis rasa maneh payu ka awewe mani laris mun ditolak cintana tara lumengis. Usaha mang entis dagang cikopi mani laris anu maleser nangan loba awewe nu gareulis tekaop nempok ping-ping bulu pitis hate mantis paranas tiris. Mangantis ngadiukan sental tici amis kukurudung sarung bari nginum teh manis pas dirabak awak cipruk manita riris mang entis cerik kejadi anu gelis. Bagus rangin tokohmu kasohor linuhung ku pangaweruh jembangar ku pangabisa nanjerkeun sumanget juang bareng-bareng. Sasak berem mentaskeun kasalamatan bendungan rentang pangkalan pari nu jadi
saksina mere ciri tapal batas Majalengka kota Raharja. Kecamatan Jati Tujuh Tangguh, tentram agamis unggul harmoni, rahaya dino gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasor Mangga Sereng Teguna Subur makmur tatanem kacanak hasilna sareng Cipelangan kakon cara loba pisan wisata loba pengunjung di mana-mana. Salah sahijina bintang presto ngandegan ulama. Kecamatan Jati Tujuh Tangguh, tentram agamis unggul harmoni, rahaya dino gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasor Mangga Sereng Teguna subur makmur tatanen kacanda hasilna
ya bejana wetanen Majalengka cirina bundaran tonjong panasaran ku hoyong terang tempatna kedai halaman areren muda mudi balawiri balai ngakale sate marangi kunikmat rasana rasa nu ayana di kedai halaman sate marangi ngahiliwir ketebak angin sengitna moal ayah duana kamana-mana nu daratan pengunjungna di mana-mana tuang bangke traka segala ayah tak benar kena berjumlah adem ayam tempat manora resi jika betakeun kedai halaman apana us sopan santun basana belayanau nu balanger jeung raraman sate marangi ngahiliwir katebak angin sengitna moal ayah duana pengunjungna di mana-mana
muda-mudi balawiri hoyong terang bendungan Cipanas endah kacidang remaja Majalengka amprang di bundaran Baribi ngadakan cinta jeung manehna pinuku rasa lemangan jeung katresna salawasna urang paribis nu gotong royong ulama inuhung ku pangarti nu masihan ilmu agama kancaan jalan kehidupan sapanjangna ibadah ka Gusti Allah naon Pak bundaran Baribis teh Bapak Haji oge betaheun dagang di bundaran Baribis ngomong tukang nasi goreng mah dimimiti sing saruknya sing maraju kan bundaran Baribis air mancur bundaran para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajang si kopi tutut laris pisang